Bapak, Ibu, kekaraos tahun kemari 2025 abdi aya di tempat pendidikan Bapak sareng Ibu. Satahun lamina abdi dibimbing, dibina, diburukan ku Bapak sareng Ibu. Dinten ayeuna abdi culuk kana waktu kedah paturai, kedah papisah, kedah ninggalkeun tempat anu seueur kenangan karo abdi. Bapak, Ibu, abdi hapunten salami satahun lamina abdi tos ngajengkeun Bapak, tos ngarieukeun Ibu. Abdi ngaraos anu bangal, abdi anu nyarios bangor. Bapak, Ibu, pitua, piuruk, Bapak sareng Ibu katamping ku abdi. Ya Allah, ya Rabbi, panglungsurkeun rahmat oge barokah kanggo Bapak, Ibu guru anu tos ngadidik ka abdi. Ya Allah, ya Rabbi, panjangkan yuswana Bapak sareng Ibu guru. Bapak doakeun abdi, abdi ngantunkeun bangku kelas anu aya di Bapak pada menjelang ke tempat pendidikan anu dasar. Bukan masakannya Pak Ustaz, Ibu dipegang. Beral anak tim santriwati Bapak, hidup putra putri Bapak sareng Ibu anu pinuh kanyaah hate Bapak jeung hate Ibu ka hidup. Beral anak ieu ku Bapak sareng Ibu didoakeun hidup keluar di tempat cing mawa kehadiran, cing mawa bekal pendidikan anu diraih di tempat Bapak sareng Ibu. Beral anakin waluya hidup di pendidikan TK nepi ka pendidikan akhir, dugi ka wisuda janten sarjana. Beral hidup di pangih di kebahagiaan. Beral anakin Ustaz, orang kadang rangkul, sok.